Carpon Sunda, anak jadi ratu, indung ngababu. Mak, lebaran ayeuna teteh moal mudik asa wegah. Jalana ning daawon, mawe anu ka Bandung nya, kin perkawis ongkos mah ku teteh digentosan. Asa nyelekit kana hate ningali SMS di lanceuk kuring. Nah, boga lanceuk teh bet ku tega-tega teuing. Lebaran teh sataun sakali, kumpul jeung kulawarga ge sataun sakali. Da geuning tayohna ari lebaran mah hese panggih jeung dulur teh. Pan ari geus pada boga keluarga mah pada boga prioritas sewang-sewangan. Paribasa anu nyebutkeun jauh di jugjug anggang di teang. Geus teu asup keur lanceuk kuring mah. Geuning lebaran taun ayeuna ge embung balik ka lembur. Batur mah ceurik paribasana meuntas laut ge di teang. Belaan pasesedek dina kareta, kapanasan bari ringkid dina motor. Melaan naon? Melaan pikeun bisa ngariung mungpulung jeung kulawarga. Ari nu jadi alasanana mah majarkeun teh wegah di jalana, pedah butut. Meni ku asa olo-olo teuing, siga lain bibit buit di kampung wae. Bet baheula ge apan unggal poe nincak jalan butut. Geuning teu matak nganaon, nepi ka kiwari teteh masih jumeneng. Padahal lamun dipikir, jasa kolot mok bisa kabayar ku nanaon. Moal bisa kaitung ku angka, teu mimiti ngandung salila 8 bulan, anu sakitu kapayahan. Peurang jeung puting toleh sumujud ka Gusti, menta sangkan dipaparin anak-anak anu sampurna salamet waluya sapuratina. Nalika ngalahirkeunana, indung bajuang dina tungtung hirup. Sare teu tibra, teu bisa leha-leha pikeun ngupahan jeung ngajaga nu jadi anak. Budak gering milu gering, budak rungsing teu sugan pusing. Teu sirikna mah boga budak teh asana geus endog teu beureumna. Nah, ari ayeuna bet anakku tega-tega teuing ka indung. Kolot mah teu ngarep-ngarep jingjing bawana. Ku ningali cageurna oge geus kacida bungahna. Kuring boga pikir pikeun narekahan, sangkan lanceuk kuring daek balik lebaran ieu. Kuring hayang ningali emak bungah dina poean lebaran, alatan bisa ngumpul jeung sakabeh kulawarga. Salah sahiji tradisi poelan lebaran kulawarga kuring anu kacida pikasonoeunana nyaeta aya tradisi ngembang. Dina poean lebaran sabada salat sunah, kabeh kulawarga ngabring ka makam karuhun. Di dinya aya tradisi mayor. Salian papanggih jeung kulawarga, papanggih oge jeung para tetangga anu karuhunna dimakamkeun di dinya. Tah balik ngembang ti makam, sakabeh kulawarga ngumpul di imah kuring. Sabab salian ti imah kuring deukeut jeung makam kulawarga, emak ge minangka anak kahiji. Ku kituna geus sakuduna anu jadi adi-adina datang manggihan kanu jadi lanceuk. Antukna nalika lebaran teh imah kuring sok jadi pangjujugan. Apan adi-adi emak daratang pikeun silaturahim, oge pikeun nyekar ka makam uyut jeung abah. Tapi geus 3 taun tradisi eta leungit. Disaprak lanceuk kuring ngumbara ka luar kota, tur diangkat jadi bawasda. Tradisi jadi tibalik, anu biasana emak didatangan ku kulawarga, khususna ku adi-adina emak jeung adi-adi bapa, ayeuna emak nu ngadatangan nu jadi anak. Biasana anak awewe sok leuwih heman kanu jadi indung. Ieu mah kalah indung anu kacida ngaula kanu jadi anak. Matak teu salah lamun aya nu nyebutkeun kolot beunghar anak jadi ratu, anak beunghar kolot ngababu. Da geuning kabuktian ari kolot kaboga mah kunu jadi anak ge kurang harga. Kuring sok nalangsa mun lebaran di kota, di imah lanceuk.
Da geuning emak teh menisok kacida ngaulana teuing bakating ku nyaah meureun nepi ka emak anu bigawe sagalana. Emak anu nyiapkeun sasadiaan jang lebaran. Ti mimiti nyieun kupat, nyieun angeun hui, nepi ka nyanguk sok digawean ku emak. Geus puguh ari ngepel, gegero jeung sasapu mah. Geus jadi pancen rutin keur unggal isukna. Eta ge sok dicaram ku lanceuk kuring, tapi dah saha deui nu rek ngagawean. Da geuning manehna mah kacida kedulna. Angkleung wae pagaweanana unggal poe nonton TV dina kos. Kuring terus narekahan, sangkan lanceuk kuring bisa saeutik leah heug daek mudik. Teh, naha make moal uih? Jalana awon nyi, nyai wae nya sareng emak ka dieu nya. Kin ku teteh digentosan tilas ongkos mah. Sanes perkawis ongkos teh, da ari ongkos mah emak ge gaduheun. Tapi perkawis ngahormat kanu janten sepuh. Persihan apa tos teu aya. Pepeuriheun apa teh tos teu aya. Meumpung emak masih jumeneng, hayu atuh urang bagiakeun. Kin bili tetehan jelu nalika emak tos teu aya di kieuna. Geuning batur mah anu tebih ge aruwih, piraku teteh anu jarakna mung 120 kilo alim uwih. Naha teteh teu nyaah ka emak? Hus, saur saha teu nyaah. Lamun enya teu nyaah mah teteh moal ngintun acis atuh unggal sasih kanggo dilembur. Teh, emak teu peryogi harta teteh. Nu ku emak diharepkeun mah kanyaah teteh salaku putrana. Emak teh tos sepuh teh. Ah, sanesna sepuh mah lautan hampura, jembar manah pasti ngamaklum. Pokona mah wartoskeun wae ka emak. Pami hoyong pendak sareng si Ujang geura ka dieu. Kuring kacida keheulna kanu jadi lanceuk. Ningali kalakuan lanceuk saperti kitu kanu jadi indung. Sabab kuring mah sakitu nyaahna kanu jadi indung teh. Kanyaah kuring kanu jadi indung moal bisa kakedal kulisan, moal bisa karaba ku carita. Kuring masih inget nalika keur leutik sok dibanding-bandingkeun jeung lanceuk kuring. Ari paribasa teh, "Nyai, tuh tingali si teteh di sakolana sok ranking kahiji wae. Matakan nyai ge kedah getol diajar meh pinter siga teteh." Nahaning teteh anu pinter teh teu pinter dinamikanya emak. Leket deui hate kuring teh nginget hal eta. Nalika lanceuk kuring nyuprih ilmu di paguron luhur, tur cicing di asrama, indung kuring beki kacida mika nyaah ka lanceuk kuring. Lamun usum panen bungbuahan, memeh diborongkeun teh sok nyirian heula. Mang, dahan kadu anu belah katuhu mah diiwalkeun nya, aja nganteuran ka si teteh. Apanan si teteh mah sakitu sedepenana kana kadu teh. Kurang kumaha kanyaah indung kanu jadi anak. Hayang nyakolakeun anak teh, teu sirikna mah meunang ngaduakeun huap. Dahar isuk henteu sore. Ari hasilna naha beut kieu, asa teu dipake hasil nyakola teh. "Nyi, kumaha teteh? Atos di SMS?" Indung kuring nanya. Nyadarkeun kuring tina lamunan panjang, ngalamunkeun nu jadi lanceuk. "Atos, Mak." Kuring asa teu tega ngabijakeunana. Sabab kuring bisa nyawang jero hate nu jadi indung. Pasti ngarepkeun sangkan lanceuk kuring bisa lebaran ngariung di lembur. "Kumaha saurna bungsu?" Mak curing hak ngadangu kuring geus nge-SMS nu jadi lanceuk. Leket deui di hate kuring. Sami wae Mak sareng taun-taun nu kapengker. Paroman indung kuring robah. Kuring surti indung kuring pasti kacida ku ciwa. Tapi dalah dikumaha dari usaha mah rarasaan geus cukul. Tapi ari kaputusanana mah balik deui ka jinisna.
kapun lanceuk anak nu baheula dipikatineung ku hate emak. Sok atuh bungsu geura tatahar pageto urang angkat ka teteh kadayeuh urang lebaran sareng teteh. Dedeuh teuing emak, malaikat anu satia ngajaga kuring jeung lanceuk-lanceuk salila di dunya, anu ikhlas nalika leungit kaendahan ragawina alatan ngalahirkeun kuring jeung lanceuk-lanceuk, anu ikhlas nandonkeun nyawana alatan ngalahirkeun kuring jeung lanceuk-lanceuk. Taya sanes sangkan kuring jeung lanceuk-lanceuk bisa gumelar di alam dunya. Tapi naha kuring jeung lanceuk-lanceuk beut siga nu era babarengan jeung emak. Anu teu weleh nyebut ngaran kuring jeung lanceuk-lanceuk diunggal doa-doana. Tapi kuring sok kadang poho pikeun ngadoakeun emak anu ikhlas miceun sabagian waktuna pikeun ngaping jeung ngajaga kuring jeung lanceuk-lanceuk. Tapi naha beut kuring jeung lanceuk-lanceuk siga nu embung kaganggu ku emak. Duh emak, hatur sewu nuhun laksa saeutik kabingahan kana kasayan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. Abdi ngesto tina mamaras manah anu sadasar-sadasarna. Neda dihapunten tina samudaya dosa perdosa. Mugia emak salawasna aya dina kawulujengan tur ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala.